Alhamdulillah jadi tukang ojek ge rezekina halal lu. Barokah. Api. Mi. Lain. Gimana, Mami? Eta ge ke warung Mami teh. Syukur maneh teh ya. Muatan loba mah aya rezekina mujang. Alhamdulillah, Mi. Syukur. Aya loba, aduh. Tah eta ya. Syukur urang mah kudu barokah. Nu penting mah ya tong hayang daek ngadahar ke sang batur, tenaga batur. Beusi teu barokah sia teh hirup teh ke. Nah, rada hade teh otak teh. Atuh Mamih teh ya. Rada cerdas gitu teh. Mun apa? Mamih teh ya, pan otakna keur ngadat, tidak ada emosi. Ai mantap ke. Edan. Mana mobil teh nya euy duh. Sari laki ya aing mah didagon-dagon teh. Kabur, ieu burit. Biasa mobil odong-odong unggul aing mah biasaan. Kemana nya salah kita cenah rek datang dari menican jonjol poho kitu jalan balik apa belok heula ka Tenranda ieu teh. Tah aya suara mobil sigana mah datang. Ngadamel heula kopi Hansip ah. Ya gitu Mah. Papa balik yo. Mah. Mama. Bapak balik yo. Kemana itu pantona muka kieu? Di rumah teh. Kebiasaan saya mah. Ajar ku nololna. Ciga irung nyoroson. Wah, dasar. Mama. Mohon Pak, kela nunjuk kagok ngandamel cai. Mas Uwi, ieu ngadamel heula kopi heula. Alhamdulillah, Mas selamat panas kene ieu teh. Hatur nuhun. Sehat Pak? Alhamdulillah kumaha sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Capek teh? Atuhnya pugu. Macet teh? Lain macet deui mah. Eta nungguan ieu mobil menikos odong-odong ora lila teh. Aduh, aing mah. Terusumna mudik atuh meureunnya. Ciga nama kitu. Weekend da atuh ieu teh nya. Ngopi heula Pak ieu nih haraneut keneh tinggal mamah mah nyambut. Boga mama nyambut papa. Maneh nembe. Sok atuh. Insyaallah. Salam surga mama. Amin, patah. Sing sehatnya papihnya. Iya teh aku Mohon banget. Bismillah. Aduh. Amis mah aduh benar pisan. Nuhun. Pasti coba. Naon mah? Naon? Nah, asa aneh. Aneh kumaha ari mah? Kerja di luar kota teh meni aneh. Aneh kumaha ari mama? Senggelag ganteng kieu, jauh-jauh ti kota, datang ka dieu dicuriga. Iya nyebut anu ya ampun para luneuk ieu disebut ganteng. Ini siga kulit siga areng teh. Bo. Eta pamajikan dasar nu setuju. Aduh, ayeuna disebut areng. Gusti sangkelang kieu ciga adebaran teh go. Gusti, ampun. Lama ikut ka main-main. Tot. Teh sangka maneh ya? Anjir. Bohai kieu maneh. Cantiknya. Boro-boro cantik saya lihat aku kaki ya. Saya. Tot. Urang teh ti kamari keneh neangan maneh sampai ka diumumkeun ku aing di masjid. Astagfirullahaladzim. Kitu teh itu. Heeh, ieu eta oge lo maneh hayang, urang teh aya nu nitah gawe. Apa mah kalau itu kerjaan teh. Tapi daekeun teh ditesna ieu teh urang teh bingung teh. Siapa masa kerjaan mah. Benar. Gawe nama ieu sabulana 5 juta gajina. Hodong itu heeh. Gaji butuh beneran. Bener? Heeh. Masuk anak monyet. Ya Rusia. Ih, ieu lagu ngeunheun kieu. Kabogoh ka mana can datang wae nya.
Neng. Gini si Akang dong kan. Kabar bahagia ti pemerintah. Kabar naon sieun atuh kitu? Nya sawarna teh listrik bade digratiskeun. Alhamdulillah atuh, tapi ada sembako digratiskeun teh siga beas. Nya kalapajeng lainna. Neng nu kitu mah tetep we anggar naik. Atuh ari kitu mah anger we yang sarakeun rakyat. Piraku lapar setrum Nya wayahna we atuh Neng. Main si Amal mau berita teh asep lieur wah edan Assalamualaikum. Ayah, RW teh. Aya Pak RW. Aya tamu gini. Mohon Pak RW. Aduh. Mangga. Mohon Pak RW. Ti mantan ujang teh. Abdi teh yang tebih, Pak. Tah ieu teh abdi teh bade nyungkeun tawisan bapak, abdi teh yang nikah, Pak. Bro. Nah, yang nikah menikah aya tawisan bapak. Nikahna ka urang mana? Abdi teh ka urang dieu, Pak. Ka daerah Kancah Nangkub. Oh, ka warga bapak. Mohon. Oh, alhamdulillah atuh. Ayo ujang ti mana kabit? Eta bapak abdi mah di Logok Hangseun. Oh, tidak kok kangen. Mohon. Kepada nikah ka warga bapaknya di dieu nya. Gitu, Ka Pak. warga Kabupaten Nangkub. Mohon. Mangga insyaallah. Oh, ieu nya syarat-syaratan ananya. Mohon, Pak. Iya, mohon. Terus naon nu priyogi ku bapak di ieu di Bantos? Tah abdi teh nyungkeun teh di Kancah teh aya saratan teu, Pak. Oh, eta nya. Insyaallah nya biasa ujang melaksanakan pernikahan gitunya di lingkungan Kancah Nangkub di dieu. Mung panganten aya sababaraha syarat ya anu priyogi ku ujang di ieukeun gitu. Nah, saratan, Pak. Oh, tang terus satu segala rupiah aya syarat. Nah, nu wae, Pak. Nah, syaratna teh aya opat. Aduh. Ya, Coba geningan. aya opat yang syaratna teh wayahna di warga bapak mah gitu. Nyesuk naon wae, Pak. Syaratna anu kahiji pangantennya ujang teh memang tos teh syarat nu kahiji teh kedah tos gaduh calon. Aya teh calonna di dieu. Calon mah aya, Pak. Si Itot. Oh, sineng Itot. Ya, Oh, warga eta nya di Wanya warga bapak keneh gitu di Kancah Pak. Nangkub. Oh, itu alhamdulillah atuh. Terus anu syarat nu kadua, Naon, Pak, nu kaduana? nu kaduana ujang teh siap kanggo mas kawinna. Entos, Pak. Tanah saboboko abdi teh dan gaduna eta. Oh. Tanah sama pokoknya. Aduh, tamihan atuh. Puluh peda atuh hiji mah. Kan we, Pak, abdi mah orang gadegeun we. Maaf ya tuh. Ya, insyaallah nu penting mah aya niat baiknya. Mohon, Pak, Menyiapkan mohon. persyaratan. Tah anu katilu, Naon, Pak, tiruna? anu katilu teh wayahna nu ngaranna rumah tangga mah engke teh kudunya anu jadi istri sangem teu. Insyaallah, Pak, abdi mah hayang nyaah pisan ka Nyeng Itot. Oh, alhamdulillah atunya eta pisan soalna nu ngaranna rumah tangga mah lain yang sapoe dua poe Mohon, Pak, gitunya. mohon. Jadi urang teh kudunya saliwananya Mohon, salingnya kan mohon. gitu. Tah, Opat naon, tah Pak? buka opatnya ujang teh katinggal nama salira teh alit ya. Biasa teh digendutan. Pamne kitu, Pak, ada opatna. Bayan atuh ngarah sehat. Ya. Jadi abdi mau bisa kawin atuh, Pak. Bisa kawin san ka opatnya. Gedean awak. Ya, gedean awak bisa jamnya. Abdi kuwi, Pak.
Itu bisa jang bisanya bisa. Nya syarat muka opatnya. Nya Pak. Gampang. Naon, Nya Pak? gampang. Naon? Kahiji olahraga, Olahraga, ujang teh Pak, nya. olahraganya. Nah, game dengan gamenya. Muatan namanya. Nyata gitunya. Anu kaduana Naon, Pak? nginum vitamin. Nya Pak nya. Segala vitamin dihakan bukan merjek terus ngarah kegedean awaknya. Yang obat cacing berapa nya? Nah, insya Allah nya 2 minggu oke ngagedean. Dewi.